yang Prabu Silih Nuhun badi pajajaran pangauban sewesiwi gelar di tata Sunda muga nyebarkeun sampun urat ranteng ngeprak amarah hina lampahna serangan kalentar ngehulung umpalan dina durukan hirup wetan kaler jeung kidul ke hayang wau hirup lantung dina angkana murka amarah nu aya dina dirina duka setan di mana duka setan anu mana anu geus baturan hirup beneran sakabeh hidupa asal batur cerik manehna bakal ngakak serangan